ari manusia macet bedul la tajal insanan bitarkil ibadah. Sorojollah dalil tina Al-Quran anu sok dibaca kurang dina Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa akharahum. Sanyana Allah bakal ngahirupkeun jalma nu geus paeh. Wa naktubu ma qadama jeung nyatet naon perkara anu geus dipilam. Wa asarahum jeung aya tapakan. Ari bedul mah walaupun hina eueuh tapak moal dicat. Jadi mending jadi jelema mending jadi bedul. Mending jadi jelema mending bedul. Jadi jelema mah disiksa daek. Daek dibeuleum mah. Daek fattakun naral lati wa quluhan nas. As-salatu wassalamu alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai? Bisa tenang? Insya lamun aya keneh nu nyarios kula moal nyarios. Panitia punten dirapihkan suasana. Ini suasana takdim kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan Syekhina al-kiram al-alim al-alamah, penceramah kita, mubalik kita yang min qaryati Pandeglang. Bisa dimulai. Satu acara kananon nupi anu baris dibuat dina ieu saah mibados rek amanat ke urang dieu min qaryati babakan Sukamana. Rek amanat nu kahiji omat ulah loba teuing seuri. Lanceun aku ulah loba teuing seuri geus pasti qaswatul qalbi maka kulap kana ibadah. Hideung. Anu kaduana amanat ulah hanteu seuri. Arok dicaram ulah hanteu mah bingung atuh kamu pula. Anu kahiji ulah loba seuri, nu kadua ulah hanteu seuri mah bingung. Daripada bingung nu katilu belah, nu katilu khairul umur awsatuh, sebaik-baikna perkara eta nu sedang-sedang bae. Nu kumaha loba teuing seuri ulah hanteu seuri. Jadi ngeunahna anu tang apa kumaha tu serina smiling yellow nyocek
Ya. Smiling Yellow Seri Koneng. Ya segini ya. Siap, kita mulai. Tos, ting lempangan ma panitia baik. Sekali deui ibados ngabutuhkeun kana katenangan. Siap tenang. Siap ngaji. Siap ngaji. Siap diajikeun. Nah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu badan. Siap teu siap kudu karena urang moal nyaho nan rupi perkara anu baris nimpa isuk pagetor. Benar? Leres? Yakin? Yakin. Hadek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana ilaihi tariqaw wa sabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhana wadiha wa dalila wa ba'atha ilaina Muhammad ibn Abdullah mualliman wa rasulah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi bukratan wa asila wa la nabiyya ba'da amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan fadzakir in nafati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabul asqal ladzi yaslan nar al-kubra. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'azzama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala aidan ma min muslimin quri'a fi baitihi aw fi qaryatihi maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu ta'ala al-qahtu wal waba'u wal baliyatu an ahli dalikal bait atau an ahli dalikal qaryah fa idamata haulillahi ta'ala jawabi munkarin wa nakirin. Wa qala Muhammad bin Muhammad Tausil Ghazali an-nasihatu sahlatun wal muskilu qabuluha li anna fi maddaki muttabi'il hawa murratun idil manahi mahbubatun fi qulubihi. Wa qala Ibnu Athaillah min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minat ta'at. Hubul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada ibu cinta ke kampung babatan
cinta ka sukamana, cinta ka pamajikan. Kumaha pamajikan geulis montok aya nu nyokot ku batur rek cicing apa rek meneng, rek cicing apa rek cali. Sia montok neangan batur montok putih lalu gitu daek nempel. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Cung, anu sadayana pernah ngadahar bangku sekolah. Sadayana anu pernah sekolah SD mun makolot tama kolot di payun. Eta mah teu ngalaman GSR sekolah rakyat. Ari nu 70 ka tahun kaluhur mah. Yuk sadayana anu pernah ngalaman sekolah SD urang babarangan sadayana urang ngahirupkeun heula lagu kebangsaan urang sadayana. Hiji, dua, tilu sadayana. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk apalagi tukang nonton bola. Bangunlah jiwanya, jadi daleman heula nu dibangun. Pondasi iman kudu dibangun, batin ngaranna. Lamun geus batinna kuat, insyaallah zahir ge kabalut ku parentah batin. Karena keteranganana al-qalbu malik wa idza fasada wa idza salahal malik salahal junudu wa idza fasadal malik fasadal junudu. Ari hate eta lir ibarat pamimpin. Lamun pamimpina amanah hatena insyaallah di ujung rambut sampai ujung kaki ge amanah. Boga leungeun-leungeunna amanah, boga mata-matana amanah, boga suku-sukuna amanah. Walakin akan tetapi wa idza fasadal malik fasadal junudu. Lamun hatena teu amanah rusak, maka leungeunna ge daek cuka cokot kahak batul. Maka sukuna ge berat ngalengkahkeun kana pengajian, berat ngalengkahkeun kana berjamaah di mushola. Betul? Benar? Insyaallah urang dia mah hade. Aibail kiram, takdiman wa takriman Syekhinal kiram fi hadza makan anu hapunten teu disebat ku pribados hiji perhijina fa insyaallah teu mengurangi rasa hormat di pribados kurang doakeun mudah-mudahan alimil ulama para pemimpin-pemimpin pondok pesantren majelis taklim sareng sadayana mudah-mudahan dijembarkeun manana ku Allah amin ya Allah ya robbal tur dijembarkeun rezekina amin ya Allah ya robbal alamin. Para kasepuhan liwas sepuh nu tiap ampian oge bapak-bapak ibu-ibu jamaah khususna urang dia atau tamu undangan mudah-mudahan hadirna urang di dieu aya dina curahan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap aparatur pemerintah yang dalam hal ini alhamdulillah aya Babinsa, aya Bapak Lurah anu basi budak kene lurah ge, aya RT aya
belah mana RT hadir awas nu hade eta RT pemerintahan terkecil pangluhuran saha presi berarti eta RT adi bungsuna Joko adi bungsuna Jokowi hade Noel RT ulah waka Jokowi turun aya RW itu mampuan aya jaro pun dan seterusnya. Begitu juga al ulama'u warasatul anbiya bungsuna eta pewaris rasul nyaeta ulama lamun ulama ditoya sampai nyerieun hate ulama aya nu ngahareyan rasul langsung nyeri hatin rasul makanan wade siap rapatkan barisan jeung ulama siap hirup di akhirat kumaha keur di dunyana loba hijian jeung jelema alim atau sebaliknya aibal kiram penghormatan salajengna ti pribados kanggo Sohibul Maqam yakni terselenggarana ieu acara para panitia anu disusupuhan ku Abah Kiai Ilyas dimana tadi parantos maparkeun kana suksesna ieu acara jamaah dengan cek dengan ya pada orang nabe waribut dengan teu kawas urang kuarila aya loba keneh nu ngabidahkeun garis miring aya keneh nu teu mampu ngarayakeun ieu cirining ieu lembur benar-benar eta gotong royong dina kahadean ngagungkeun acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buka dina i'anatul talibin juz katilu didinya Rasul nyarios jalma nu ngagungkeun Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal dibere pahala al-qahtu bakal dijembarkeun rezekina bakal dihilangkan tina moneter bakal dicagerkeun panyakitna anu keur teu damang mudah-mudahan dipaparin sehat manahna sehat jasmani amin ya Allah ya Rabbal wal baliyatu jeung bakal dijaga ku Allah tina rupi balai anu deungeun-deungeun kamari loba bencana terjadi insyaallah nilik kana i'anatul talibin juz salas faida mata haunillahi ta'ala jawabi munkarin wa nakirin saha jalma anu ngarayakeun Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususna panitia jeung nu dongkap kana ieu tempat wa imma pendudukna saling sumbang menyumbang wa imma tenaga pikiran ma dan lain sebagainya maka dijamin ku Rasul faida mata maka ketika mautna haunillahi ta'ala maka dimudahkan ku Allah atas pertanyaan mungkar wa nakir takbir kasurat labdi kasurat ajro sekali mengucapkan takbir Allah balas 10 kebaikan one again takbir one more takbir 3 kali bayangkan namun pada maktubah 33 kali maka kudu beki karena dikir insyaallah para panitia penyelenggara PHBI Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan Allah balas kebaikannya yang berlipat-lipat amin panitia anu can boga jodoh anu jomblo mudah-mudahan segera boga istri anu soleha amin ya Allah ya Rabbal panitia anu keur nganggur can gaduh damal mudah-mudahan balik ti dieu menang kasab anu maslahat amin ya Allah ya Rabbal bil khusus sahibul wasilah
anu dongkap ka bumi tahun kamari sacan corona kapegat kamari datang deui jadi mere DP 2 kali ka kula kukula enggeus pang itu cenah henteu ngeun kula mah kieu pada urang bae 2000 alhamdulillah abang rencong sabuang ngaranna mah abang rencong sohibul wasilah parantos dongkap ka saung mudah-mudahan berkah selamat dunia akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Para kori nu parantos ngalantunkeun di awal dugi ka tadiluan panginten aya hiji deui mudah-mudahan pahalana dikocorkeun ka mantena khususna umumna anu ngadawu ka urang sadaya amin ya Allah ya rabbal alamin. Aibahil kiram apunten kasadayana jamaah bilih anu teu kasebat kumargi keterbatasan ibados mangga urang mulai kana sukron di in'ami urang syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah urang dijieun jelema ku Allah coba lamun dijieun ucing ya kongko deui. Alhamdulillah walaupun begitu cek ucing nuhun Gusti kula dijadikeun ucing kasaha eta ucing cacahan ka anjing kasaha ka anjing cek ucing kieu nuhun Gusti kula mah dijadikeun ucing hatta sehingga min firas fi firas ilal firas nubogana can asup kana anjang kana engbeun tempat sare kadang kula mah miheulaan hees dina tempat tidur bener bu bener sok aya nu kitu hapunten abdi hapunten kasar hapunten abdi asli ti godog hapunten abdi asli ti godog Garut Sunan Rahmat Karangpawitan asli lain ibu lain imu kian santang lain dina YouTube duka eta sanadna duka di mana eta duka wawalam ngan abdi mah sanad resmi sok ti Sunan Rahmat Suci Godog ta abdi urang dinya harap kurang lebih sabaraha tahun boa cicing dirangkas jadi cuma geus 4 inju geus 4 alhamdulillah loba amat ustad tilok make calana ulah ribut kagesek saeutik tahiyat awal wanci adan subuh tahiyat akhir pan ieu menang tahiyat akhir kabeh jalan meneuleuh semua ngajadi bener ya sumpah cek wanita seuteureuneun ih siapa nu jahat tahiyat awal pan kieu kene tahiyat akhir pan ieu urang hasil tahiyat akhir kabeh. Aibahil kiram tah kata sekelumit kunaon menang kian santang sanad kula soheh nya asli tidinya. Aibahil kiram syukran in amin cek ucing anjing siapa cenah dijieun ku Allah naon eta aing mah bebas cenah ulin ka imah juga mah asup keluar ka Jawa imah hatta sehingga meleng nu boga imah ku tongko jeung bandeng mah aing sok kabagean cek ut benar maka kapangi ku nu boga imah kula ditimpu ku sapu gara-gara maling tongko ditimpu kula gara-gara maling tongko ditimpu ku sapu benang mah henteu sapu mah potong hidup kucing jadi kula ieu cacahan jeung ut kucing kawe genai kucing laju eta anjing oh cing sia mah bagus milik Allah dijieun kucing Gusti pan aing mah dijieun anjing ceulik eta anjing aya dina saptina tinggal muka bae kasih batu saja moal luhur ngaji eta cek anjing ngaliuk anjing ka kanan aya bedul cenah bedul cek uci cek anjing lain cek ulah eta anjing dikitukeun sedih
barang ngaliuk ke belah kanan ayo pun dia bedul dia dia bedul dia jangan anjing kan pula berarti pula anjing damai peace eta cek anjing hai dia bedul dia mah diciptakan ku Allah tong ning boro asup ka joaima tong ning boro cicing dina golodog aya bahasa golodog ti dia enggak ngerti naon di dia golodog babanci bisi guludung lamun golodog eta nasab guludung lopai tong boro ning cicing dina golodog siapa bedul hatta sehingga jalma ngadenge sorasia waktu beak dia mah dikepung cek an biasa baik kan ngomong anjing gak anjing damai peace sesama santri dilarang saling mendahului cek tadim ya eta bedul dikitukeun ngahuleung we bedul masya Allah bener dia manjing dia mah kitu-kitu gelo mana manusia dia mah kadang dibere tulang ku manusia benar menang eta bagian anjing kuku tulang-tulang bae eta bedul ngahuleung ngadoa ka Gusti Allah eta bedul bae ngadoa bedul bae binatang anu hina dina di mata urang ngadoa ka Allah kumaha doana eta bedul ya Allah ya Rabb alhamdulillahilladzi ja'alani khinjira nuhun Gusti kula dijadikan bedul cek mamang nuhun kula dijadikan bedul atuh kagetan uncing jeung anjing dia kumaha mimitina tadi geus dicacapa ku kula cek ut jeung cek an pan dia alhamdulillah dijadikan bedul. Alhamdulillah Gusti kula dijadikan bedul. La taj'al insanan bitarkil ibadah ay bitarkis salat bitarkit talab bitarkit dzikri wa ghairi dzalik. Nu ngaranna manusia mah sok ninggalkeun kana ibadah dikir sakadae salat dohor beunang asar henteu mu salat ngaranna doang pa gede-gede komo kuari masjid subuh mah eueuh eta manusia sedangkan ucing paeh anjing paeh bedul paeh ajur jadi bilatung ngahiji min turab pi turab ila turab balik kana turab tanuh-tanuh deui jadina eta cek bedul kalau bedul cek bedul cek bedul dina sapinah apa enggak ari daek na cacahan dina sapinah geus kitu ari manusia mah cek bedul la tajal insanan bitarkil ibadah torojollah dalil tina Al-Quran anu sok dibaca kurang dina Yasin inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa akharahum sanyana Allah bakal ngahirupkeun jalma nu geus paeh wa naktubu ma qaddama jeung nyatet naon perkara anu geus dipilang wa asarahum jeung aya tapakan ari bedul mah walaupun hina eueuh tapak moal dicat jadi mending jadi jelema mending jadi bedul mending jadi jelema mending bedul jadi jelema mah disiksa daek dibeuleum mah daek fattakun naral lati waquduhan nas surahan anu paling dekat tinggal dina tafsir Munir. Maka sanyana jalma migawe karena maksiat di alam dunia dibelum lain pun neraka teu aya seuneu lamun teu percaya los modal teu lah. Beneran neraka sakali deui teu aya seuneu pastikeun
pastikan kaset bagi pucuk gelis. Pastikan ketika orang maksiat tangan ngocok kartu domino, lempang suku lempang karena perkara anu Allah terido, wa imadan dutan, wa imanan sebagainya, secara tidak langsung cukup eta kemukakan lawang-lawang panto neraka. Neraka kebuka lain kuyu Allah ku urang sorangan. Maka dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, yuk agungkan dina kelahiran naon akhlak sopir jang, sopir padagang jang, gitu. Ustaz jang ancoba goeng kadang-kadang kiai jang dukun beda tipis. lanjut ayo guru pula iya dipandai lah kenapa nih judulnya bisi keluar meningkatkan cinta pada Rasulullah dan dengan menjadikan suri tauladan benar gitu dalam kehidupan. Gagah meningkatkan cinta, gagah meningkatkan cinta. Hari syarat cinta naon? Syarat cinta naon? Wow, itu mau ngomong, lo enak. Aku mau kali kita menjadi, mau jangan dekat ada. Cinta membutuhkan pengorbanan. Begitu juga dengan merayakan Maulid Nabi Muhammad, cinta uang tenaga, pikiran, dan lain sebagainya, hatta sehingga terwujudlah PHBI malam ini. Semoga berkah adanya, amin ya Allah ya Rabbal. Sendal nu dianggo, kawudung nu dianggo, eta ngajadikeun saksi. Mata ulah waka dicuci eta kawudung menang 3 bulan mah weh barokah eta. Ulah waka dicuci neng. Daleman sagala ulah waka dicuci 3 bulan. Barokah eta. Maulid. Panggedean sedekah, sanu panggedean sedekah di dieu. Nu duit, lamun teu boga duit, bungsuna sedekah nyaeta seri bae. Bungsuna ada sedekah tanaga teu aya, pikiran teu nyumbang, harta gak punya, minimal mentokna seri. Makana balik di dieu, los ibu seserian walaupun sorangan. Serian. Sedekah bulan-bulan itu. Tapi ulah aya sasar seserianana. Aibail kiram, tah itu cek ucing cek anjing cek bedul, kurang jadikan itibar nyana binatang anu hina, ternyata maranehna munajat ke Allah lebih baik jadi bedul ketimbang manusia sok ninggal kena ibadah. Salawat mi wassalam senantiasa Allah tetapkan junjunan urang sadaya ya de habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluarga, ka para sahabatna tabi'in, oge ka urang sadaya selaku mataing zaman, mudah-mudahan kenging syafaatul amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tadi naik setengah 10, kuari jam 10 lewat, berarti 20 menit deh. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-jannatu wa na'imu hasanu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Ternyata surga jeung kenikmatanana anu teu terdetik ku hati, teu tersentuh ku telinga, basirah mata moal bisa, terkecuali akeh-akeh maca sholat. Yuk hayang asup ka surga Allah, lobakeun maca sholawat. Hayo bareng sadayana
sallallahu ala Muhammad sallallahu ala ma sallallahu Muhammad baik sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Terus naik motor baca salawat terlempar salawat baca sallallahu ala Muhammad. Naik motor baca salawat sasapun baca salawat ngomong keren batur salawat minta duit ke salaki maca ini nyumbang emok maca saya bukan itu bang emok baca salawat udah tamat salawat nih nyuci piring maca awat ngagosok maca sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu kama qala Ahmad Amin Al-Qurli. Maka tinggali dina kitab Tanwirul Qulub tanafus wal iyyi fi kulli halin wahinin wa makanin huwa Allah atawat nusanesna sholawat naon dan sebagainya. Setiap detak jantung hembusan nafas pikulli halin saban-saban tingkah lobakeun eling ka Allah naon elatna bisi keur halin keur tingkah laku urang keur ngobrol keur naon bae bisi ditoel ku Ajroil japai mahan teu nya teu nyaho teu pikulli hinin saban-saban waktu pagi, siang, sore, malam, peting, subuh huwa Allah wapi kuli makanin di imah, di WC menang di WC satu menang ngendina johat ulah disirkeun ulah dijaharkeun komo elatna bisikeun dan urang ditoel ku Ajroil ngomong ngeun awas dek mere ilmu ka urang dieu ya bisi anu teu terang nu terang minimal ngingetan ka urang dieu wih ti dieu maulid Nabi Muhammad menang ilmu hiji di antarana tinggali dina pikih tasawuf wala tadkhul hasiraqsi lan aja manjing sirah hale kang kabuka anda sesirah wa ima urang bade pipis wa ima urang bade BAB KWC ka kamar mandi bade pipis bade BAB wayahna make tutup isok urang dia deki make tutup eta dosa teu karasa makana ku ngaji maka timu minal jahli ilal ilmi dari ketidaktahuan janten nyaho doraka laknana nahi larangan maka nyuretna jadi aja wala kadhul halsi wa hoksi lan ajak manjing sirah hale kang kabuka anda sesirah tebenang eta kiing ngising BAB teu make tutup dosa eta urang ka Allah berdosa dikelah make naon atuh make anduk tutupan ya nikah tutupan make anduk anduk dikelah aya kekenceng gantung atuh make kekenceng harta sehingga nu penting nutupan komo eta mah di sataranjang lagu naon mentang-mentang mandi di kamar mandi sorangan makolot geus kolot geus kadaluarsa gitu doa Allah aya malaikat makolot komo nu parawan geuning nehnya mandi di kamar mandi eta lalaki sarua ulah bugil sataranjang teu meunang
Maka di Nuki Akbar mah alhamdulillah di Nuki Akbar anak pula pesantren dirinya di Kalumpang di Labuan Mama Sukanta kalau saya tadi disadiakan di kamar mandina basehan dia atas sehingga kokolor anu sok dipakai main bola ku tukang naon ngaranna teh futsal hanya dan hanya gunakan untuk di kamar mandi pakot teu beunang dipakai keluar di kamar mandi karena Allah eta disiksa sajalma anu ke wa imma ibu-ibu wa imma lalaki balik berakal kiih pipis BAB teu ditutupan mastakana maka jaga malaikat jabaniyah tugasna ngucurkeun kana babatokna kana mastakana ngucurkeun ter nusangan panas tina neraka dikucurkeun kana mastakana hapus ya teh makana kudu daek ngaji ari santri mah katimu kudu daek pasantren walaupun sekolah atau bari masantren bari sekolah masantren sekolah mah masantren bari sekolah ulah dibalik makanya begitu loba penduduk neraka leutik bae leutik hiji tanya maulid nabi awas manya teh lamun kieu tutupan pakai anduk pakai naon bae eueuh ting pakai kekenceng tutup hade sebab kelah ngaranna daripada orang berdosa ka Allah aibal kiram salajengna Allah berfirman nyaeta wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin teu sapati-pati ngutus kaulah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkecuali rahmatan lil alamin rahmat pikeun sadaya alam eta mah surah 8 no budak santri ge bisaeun juga kitu cirian ku urang rahmatan eta lapan rahmatan eta benang dijadikeun mustasna benang dijadikeun badal ngan nu sae mah dijadikeun badal tinggal di dina jurumiyah gagah-gagah teh ke aya kiai nu kadua teh Pandeglang gua gak manehna beun ulah keur mondoke subhanallah ieu Kang Haji mah nu ti Pandeglang ulah keur mondok keneh atuh manehna mah geus masyaallah subhanallah mudah-mudahan anjeunna dipaparin sehat panjang umur amin ya Allah ya Rabbah dipaparin tanagana sehat awakna lahir batin amin ya Allah capek teh capek pula bae barokok kieu beurang penting ejing ka Cikeusi ya terus ka Cibaliung capek ai bae kieu ngan nu sae mah dipake badal tinggal di dajurnya maqamal qaumu illa jaidun wa illa ilaih tampo bae wa ma arsalnaka illa rahmatan wa ila ya lanjut HP bae ceng ngomong ahi bae kirom nu sae dijadikeun badal karena rasul teu sepati-pati rasul diutus ka alam dunya pikeun rahmat lapan rahmatan eta kalimat isim nakiro umum dibikeun ka umat Kangjeng Nabi nakiro umum sahabat menang rahmatna Allah atas sehingga anu sok ngadu tukang pakong nu sok gapleh warna-warni bab umat Rasul mah warna-warni aya bae nu beuki dikir aya bae nu beuki sholat naon Senin Kemis puasa aya bae nu beuki nganjang aya bae nu syukur heureuy ka pamajikan batur aya warna-warni ngan sakabeh umat Kangjeng Nabi Muhammad beunang ku rapat rahmatan hatta sehingga selain budak Islam eta gembos sanana beurang Yahudi Nasrani gembos doang menang rahmat ti Rasul ngan hampura di akhirat mah henteu teu beunang ngendalah kitu ge menang rahmatan lil alamin meureun atupan baju menang ti sawah
bobolokot kuletak moal laju asup kana lama kemari walaupun menang rahmatan gelis sebagai ucuk yuk urang satukan sadayana urang nunggalkan Allah barang jeung pribados urang bersihkan likul limriin manawa lamun dina alat mah disebutna nyaeta dilalah tamsiliyah dilalah tamsiliyah eta kieu urang tujuan ngagungkeun Kangjeng Nabi tapi urang niatan tolak contohan ulah contoh Ki Jaed rek ka sawah rek macul ka sawah menang tengah-tengah macul sekitar jam 8 jam 10 menang geus loba macul barang nempo ka kenca aya belut 5 copot ngaliuk deui ka hareup menang deui belut 20 copot ulah tah eta dilalah tamsiliyah ya neng santri ya balik ti dia balik ka imah menang ti dia maulid balik ka imah nya eta menang dijodoh di jalan copot ulah ulah sampai copot kumaha aki-aki kana luaksa dilalah tamsiliyah candak nu saena ieu ngaji tadi hiji nyaeta lamun urang pipis jeung BAB lamun mandi wayahna make basuhan insyaallah yuk sadayana urang nunggalkeun Allah babarangan sadayana barang jeung kula idrakun barang sadayana idrakun jajimun bihaitsu laisa ma'ahu tarodudun lil waqi'i muwafiqun nasi'un andalilin balik deui di ngaledek balik deui ti awal sekali deh yang saksi bulan maulid sadayana idrakun jajimun bihaitsu laisa ma'ahu tarodudun lil waqi'i muwafiqun nasi'un andalilin apalkeun apalkeun kula geus apal fadzakir inna fatiz dzikra sayadzakuru may yakhsha wa yatajannabul asqa bikeun ieu cai tamsilna ya tamsilna ulah surah 8 bae ngaji tamsilna ya bikeun ieu cai pikeun jalma anu ieu ya bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil huwa Allah awas ulah teu ditutupan lamun geus ngirum teu ditutupan menang SP hiji nginum nu bagus nginum menurut akhlak Rasul perhatikeun calik dilarang berdiri calik lamun bisa boga wudu ibu sok minum boga wudu pret oh potongan kula ya tahadus bini mah kula ya mudah-mudahan orang dia nurutan tahadus bini yang Pak Ustad kula muawani dahar sebab bau samuna jadi berar kula muawani dahar hatta sehingga kula kurboga wudu heula tah turutan teh hiji lamun geus kitu kumaha geus kitu mah aya harapan gede man ra'a fil manami fasayarahu fil yaqdah eta ngajadikeun dalil dina hadis istishab eta kieu para waliullah para mursidin para solihin, para suhada eta panggih Rasul
ngimpi didatangan ku Rasul masihan Rasul karena hadis istishab diantarana man abdoma maulidi kuntus sabian lahu yaumal sanajan diteangan sanad sudut maka pangi sebab eta mah hadis istishab dalil anu nganyatakeun kana hadis istishab man ro'ani fil manam pasayarani fil yaqdah sahajalma anu ngimpi kesarek ngimpi panggih jeung Rasul pasayarani fil yaqdah maka jaga ning jaga bakal panggih jeung Rasul secara terang-terangan yaqdah. Ada kula dek nanya urang dia anu geus umur 70 tahun dicopot balik lalaki 15 tahun berarti seberapa? 70 copot 15 50 55 selama 55 tahun panggih jeung Rasul ngimpi panggih jeung Rasul geus 90 kali 90 kali urang dia hah? Eta para aulia Allah, para mursid, para suhada anu panggih jeung Allah aya nu sapoe sakali aya aya nu saahad sakali aya aya nu sasariahan sakali aya aya nu sataun sakali aya pun aya nu saumur hirup sakali umur 70 tahun dicopot balik 15 55 can pernah panggih jeung Rasul ngimpi encan boros eta umur di antarana lamun hayang panggih jeung Rasul di antarana waro ibda binafsi kana wa kurang waro di antarana wari maulid Nabi Muhammad hikmana ulah wani dahar urang dieu hatta sehingga duene wudu boga wudu ulah tu wani dahar da wudu kada naon hatta sehingga boga wudu di antarana ngeun makomna lain-lain Pak makomna lain-lain ahibail kiram kula rek mere nginum ka jalma anu haus cara nginum bismillahirrahmanirrahim nu kadua ya asupkeun sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin Allah tutup lamun awa panutup kunaon lamun awa panutup tah ieu hukum kelah ngaranna dina fikih tutupan ku ieu haibail kiram pada kieu wa yatajannabul asqa awas hamba Allah jaga kuari geusna badak lan bakal ngadohi akan haing dikro loba jalma anu geus adoh anu geus kajauhan ibadah ti Allah saha eta al asqa saha al asqa kama qala ahlul balaghah perhatikeun al asqa eta jalma cilaka lamun geus cilaka katib kama qala ahlul balaghah boga katipu boga tekatipu teboga tekatipu teboga katipu mana rek calik di wilayah mana di makom mana boga katipu harta boga sehat Allah harapan musola sabra meter di musola di adanan teu daek datang eta nu kitu boga katipu terus hiji bae contohna yuk angkat semua tanganna keberkahan maulid angkat semua tangan angkat ke atas berkah maulid angkat serena tinggi ketek mah kabeh berkah maulid serena hiji dua tilu dadah masih aya keneh nyata penceramah guru urang di Pandeglang hapunten primanos ala kadarna bae ja ieu mah di bumi ngaos nama aya guru urang di Pandeglang buah jeruk buah salak buah nangka buah takoka eta ngaranna buah-buahan dan Allah wa yakum ajmain akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.